Menghafal aksara Sunda. Aya opat bagian penting dina aksara Sunda. Nu kahiji, Aksara suara, nu kadua, ngalagena, vokalisasi, rarangken, angka. Aksara suara sabaraha? Ayat 7. Nu kahiji, A, E, I, O, U, E, E. aksara ngalagena jumlahna. 23. Nu kahiji, Katagana, Cajajanya, Kadanapa, Fafabama, terus Yaralawa, Sakaha. Nu katilu, Rarangken. larangken atawa vokalisasi jumlahna aya. 13. Nu kahiji, Pamae, pamae, Panghulu, Panyuku, Paneleng, Panolong, Pamapet, Paneuleng, terus Pangwisan, Pangecek, Panyecek, Pangwisan, panyecek, Panyecek, panglayar heula. Panglayar, Pangwisan, Panyecek, Pangingkal, Panyuku, Panyakran. Nu kaopat, Angka.